Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Innama yatazakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna mitsaq walladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Alhamdulillah ku kersana Gusti Nu Maha Suci dina anjing-anjing ieu sim kuring tiasa nyumponan di Bapak Lurah ngalagungan Pak Nur. Alhamdulillah, mudah-mudahan dina ngaruikeun naon nu rupi diperiyogikeun insyaallah tiasa kurang dilaksanakeun, tiasa kurang diamalkeun. Dina surat Ar-Ra'd nu mae jadi digambarkan afamay ya'lamu annama unzila ilaika mir rabbikal haqq kaman huwa a'ma. Naha jalma anu ngarti, jalma anu nyaho yen naon anu diturunkeun ka anjeun eta teh bener sarua jeung jalma anu lolong. Saestuna tayadian anu baris napakuran menelaah iwalti jalma-jalma anu ngabogaan akal sehat nu disebat ulul albab. Ya ulul albab teh al-aqlu ngan ari al-aqlu mah tiasa al-aqlu anu awon akal sehat cara ngarugikeun batur upami lumah suci bersih. Jadi moal aya sifat-sifat awon. Tubalik itu annama unzila ilaika nu dimaksad ayat-ayat Al-Qur'an. Upami urang hoyong apal hoyong terang eusikna ayat-ayat Allah eta langkung tipayun bersihkeun heula hate urang sing bersih. Ulah ngabogaan sangkaan goreng kana eusikna eta ayat. Dadina ayat Qur'an ge ila ulul albab nyaeta anu ngabogaan akal anu sehat. Sapanya masih kena ragu Al-Qur'an moal terap luluh jeung dina ayat zalikal kitabu la raiba fih. Ya Alkitab Al-Qur'an la raiba teu aya kamangmangan teu aya karaguan. Lamun sim kuring demaros bapak-bapak ibu-ibu nu jelas urang hoyong salamet. Tiap jalma hoyong salamet boh di dunia komo engke di akhirat. Mau kalimat hoyong salamet nu eta
luyu henteu sareng perilaku urang sadidinten. Hoyong salamet di akhirat engke, nah teh di jalan iwalti ngagunakeun akal anu sehat pikeun ngalaksanakeun maca nalaah eusikna Al-Qur'an. Lantaran teh jalan kenuju kana kasalametan akhirat engke iwalti Al-Qur'an. Ngan sakapeung urang teu sadar ieu seseueurna mah matak ulah aneh. Lamun akhirna seueur jalmi nu cilaka. Lantaran manehna teu sadar yen hirup teh bakal disuhunkeun pertangawalaranana ku Allah Subhanahu wa taala engke di akhirat. Jadi dina ayat apa mayya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haq kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab. Maka Allah maparin ciri ulul albab anu kahiji alladzina yu'funa bi ahdillah. Alladzina yufuna bi ahdillah nyaeta jalma-jalma anu nyomponan janji Allah. Si murid kemaros ari ibu kantos janji ke Allah teu. Kumaha cenah janjina? Ayo bapak-bapak palurah gitu kan janji ke Allah nya palurah. Urang hilap deui padahal di dinya teh jelas supaya urang ulah hilap karena ieu janji. Yuquna nyumponan bi ahdillahi janji Allah. Janji Allah teh aya dua. Ahdun fitriyun sareng ahdun syar'iyun. Ahdun fitriyun fitrahna. Urang selaku manusia diciptakeun ku Allah ngagaduhan fitrah. Naon fitrahna? Tuh, ari ibu sareng bapak teh gaduh fitrah teu. Fitrahna naon? Asalna manusia teh naon? Kumaha kayaan eta asalna manusia? Sadayana sami. Dina surat Al-A'raf ayat 172 Allah mengingatkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Tuh ini jelas yen asalna urang teh aya dina fitrah. Sadaya disebut fitrah teh aya dina kasucian. Sadayana manusia sami, rek urang mana, rek kumaha bentukna, rek bahasa mana nu asal nama disebut manusia aya dina fitrah. Al fitrah tu al islamu. Sakabeh manusia asalna Islam. Nuhurkeun dina ayat. Wa id akhoda jeung sing inget nalika pangeran anjeun. Nah, geus nyieun perjanjian jeung urang calon manusia. Sadayana saur Allah alastu birabikum nahalin kula teh pangeran araje sadayana manusia ngajawab bala syahidna. Kalimatna kubala jelas di dieu moal aya nolak. Upamina ama kemungkinan tiasa olarana teh pami jawabanna am teh leres yen Gusti sanes pangeran abdi. Tapi balama geus pasti. Jadi asalna manusia teh mata dina ayat nu sanes mah
kami ngajadikeun ummatan wahidatan, hiji umat. Naon margina? Margi asalna oge suci, bersih. Sifat manusia sadayana. Jadi asalna urang teh sumrah diri ka Allah pasrah, taya janji urang sareng Allah. Anu urang sok dihilapkeun. Sok dihilapkeun yen urang kungsi janji sareng Allah. Takir ulul albab mah ieu teh moal hilap. Jadi ulul albab diri mah alladzina yufuna bi ahdillah. Urang geus janji ka Allah yen urang terek ibadah ka Allah. Ngaku yen pangeran teh ngan Allah hungkul. Di hadis Rasulullah SAW meningakeun mata kurang sok di aosna kullu mauludin yuladu alal fitrati. Tiap-tiap nu dilahirkeun ka alam dunia ieu aya dina fitrah. Al fitratu al islamu. Jadi sadayana asal mah aya dina Islam. Nah habat aya Yahudi Nasrani jeung nu sejenna taya aya anu ngarobah. Fa abawahu ayyuhawidanihi wa yunasironihi wa yumajisanihi. Maka abun anu ngarobah sifat manusia anu robah tina hiji fitrah jadi rupa-rupa. Aya nu agama Hindu, aya agama Buddha, aya urang Nasrani, aya urang Yahudi. Jadi sadayana urang parantos jelas tah urang teh tinggal mempertahankeun supaya urang aya tetep dina fitrah, aya dina kebersihan, aya dina kasucian. Jadi janji Allah anu hiji, janji ka Allah. Alladzina yufuna bi ahdillah, urang geus janji ka Allah. Lamun urang geus kaluar tidinya berarti parantos kaluar tina fitrah. Fitrah anu kadua ahdun fitriyun. Jadi tadi ahdun fitriyun, nu ayeuna ahdun syar'iyun. Supaya manusia aya dina fitrah tetep lempeng aya dina fitrah nu tadi, maka Allah ngalungsurkeun undang-undang ke alam dunia ieu nyaeta Alkitab, Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dilungsurkeun ke alam dunia ieu teh keur ngajaga fitrah manusia, keur ngajaga fitrah urang. Tayana ayana dina fitrah di Allah nyata Al-Qur'anul Karim. Dalam musim kuring temaros bikin tadi ke sahur usadidin cenah cilot cenah gitu. Jadi ayeuna teh seueur cenah kolot ngaji, berarti udah ngorana cenah gitu. Dari ibu nu getol ngaosnya punya. Insya Allah atur sampai seminggu sekali. Ugal dinten, alhamdulillah. Terus dugi ka mana teh? Kalau dugi ka mana udah bingung. Lah tamat Quran mah saminggu wae tamat. Anu diamalkeun tuh di ka mana? Tah. Insya Allah Bu, pokoknya mah orang berjuangnya terus. Jadi berjuang terus supaya orang aya dina fitrah. Tah ngalungsurkeun ayat-ayat Allah nyata Al-Qur'anul Karim. Kangge mendalami isi Al-Qur'an ieu, maksud jeung tujuanna ayatna Al-Qur'an ieu teh, maka Allah Subhanahu wa taala ngangkat di golongan manusia, golongan urang nyaeta Rasul anu karesan, nyaeta Rasul anu terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah keur ngajelaskeun eusina Al-Qur'an.
Tuai kitu maka teu tiasa Al-Qur'an ditafsirkeun sakahoyong tiap jalmi teu tiasa. Kedah luyu we sareng anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu sangeunahna tiap jalma deur ngalaksanakeun kumaha ceuk tafsiranana. Duikeun ka jalma tukang mabok wae ngabogaan dalil. Nah aya dalilna? Aya cara Ustaz gitu. Dina gambaran dina surat Al-An'am 34 mah. Darinya gambarkeun alladzina amanu wa taqau tsumma amanu. Nah, dirinya teh fala junaha alaikum bima to'imu. Asal jamana takwa iman terus migawe kahadean menang ngadahar naon bae oge. Tah cek panana kitu. Berarti urang getol salat, getol ngaji, tuangan bebas. Dah tuangan bebas, pokokna asal iman takwa we. Taya pendapat cek manehana. Padahal dimaksud didinya mah lain masalah asal iman jeung takwa, tapi jalma nu iman jeung takwa mah bakal hati-hati dina naon bae anu kumanehanana diamalkeun ataupun dituan. Bahkan seueur-seueur deui ayat anu kumanehanana luyu jeung cocok ceuk diri maranehanana. Tuluy kitu maka teu tiasa Al-Qur'an ditafsirkeun ditarjamahkeun tiap masing-masing anu akhirna moal jadi rahmatan lil alamin. Jadi dia digambarkeun ahdun syar'iun, nah, janji numutkeun syara. Mana Islam? Jadi urang aya dina kaislaman. Tatinggal urang ngalampungkeun aya Islam urang teh parantos soleh tacan. Nah Ustaz, nah tumali Rasul ku anjeun ngadoa. Rasul anu ngagaduhan tingkat anu pangsae-saena jalmi anjeunna ngadoa ka Allah. Tidak bab naon agama, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, solehkeun agama abdi. Lain agama nanti soleh tapi jiwa jiwa abdi bereskeun ya agama abdi. Ayo sebut beres agama abdi nu mana anu luyu sareng contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun kaluar tina eta berarti urang teu panuju kana contoh ti Rasul, berarti parantos kaluar tina fitrah manusia. Jadi fitrah na manusia taat tunduk patuh kana aturan ti Allah Subhanahu wa taala anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu wantun namihan, teu wantun ngiranan. Tuai kitu maka nu disebat tolabul ilmi mah daya batasna duwi ka iraha bae oge. Di Jamiah Persatuan Islam umpamana baheula sim kuring keur budak keur diajar keneh pidato, diajar khutbah keneh, dikumpulkeun pemuda Persis jeung pemudi di Masjid Anwar Lamansari. Jadinya masih keneh bebas cara nyarios biasa, sholawat aya, harita salam aya, nah kadinakeun habat teh aya henteu we Ustaz beureunya. Tah kadinakeun habat teh aya. Dikeun ka permasalahan salam nu ieu sim kuring aya pengalaman. Pengalaman naon Ustaz? Pun lanceuk moal disebatkeun namina mah. Ai emosi nanti tarik pendajek mah.
anjeunna teh sumping karorompok bari emosi cek simkuring teh kunaon cenah salira eta mah di pasian cai lok 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 kaciri amak cek simkuring ieu kunaon eta buku peda simkuring ngadamel proposal kangge sasi Ramadan di pesantren ngadamel proposal teh contona ti anjeunna gitu ti anjeunna ari ini simkuring mah lungsur bantosane ai anjeunna mah teu cik naon nyalahkeun ka dieu eta mah teu da geus rezekina cek simkuring teh duikeun ka bab salam bab sholawat macam anu kitu disebatkeun nah cing kulantaran keur emosi anjeunna dah lamun salam heula can asup neraka moal mun salam heula bu ka neraka teu tuh ibu ge jempe bingung ngajawab ieu berlancek kitu kulantaran keur emosi ku simkuring teh dilawanan antep we sok mudalkeun we ka mulihna dina hiji waktos pas aya pertemuan di cabang Pamengpeuk nah simkuring sareng anjeunna deui ngareneng sareng anjeunna deui ngareneng deui nya teh tah ayeuna mah geus leuleus ku simkuring teraskeun kieu lamun ku urang diamalkeun luyu jeung contoh Rasul cilaka moal lamun urang diamalkeun ternyata teu luyu jeung contoh Rasul cilaka moal cilaka jangan kitu cik panangankeun dalil Rasul mimitina salam heula rek khutbah aya teu aya cek simkuring teh kitu alhamdulillah di ayeuna teu kapanakeun dalilna tos beres di jamaah di mana teh nah cara salam disarua di mana kayak mah alhamdulillah cager jeung simkuring teh ieu di antawisna terus deui lamun dumasarna kana emosi dumasarna kana perasaan lamun nganggo keur nafsirkeun Quran jeung hadis paraosan pengalaman simkuring ge nalika ibadah haji harita di Madinah di Makkah keneh ti ditu teh simkuring karesan janten pimpinanana gaduh anak buah sok kontrol ka tiap anak buah teh dina hiji waktu lebet di kebun lancek di nu tadi di sami di ka mana cek teh si anu teu meunang dicarek cenah Ustaz teu meunang di wartosan di ku anak teh naha titah jamak kosor henteu keukeuh we berarti nuhun opat jadi asal opat leres seperti itu loh gitu cek simkuring teh mun datang ka dieu gitu tanya we nyampeurkeun bejaan deui ku simkuring terangkeun deui ku simkuring teh gitu nah hanya aranjeunna mah nggambarkeun nah perasaan lain dalil nah cek perasaan lebih utama jaga ieu masjidna masjid Nabawi Masjidil Haram di tempat suci cek manehanana salat 4 rakaat atau nepi 2 rakaat nu sae salat safar 2 atau nepi 4 nu sae kan maunya 2 dengan 2 ieu mah 4 mah seueur tuh nya ieu murid Bandung geus pala linter eta keukeuh we kitu terangkeun ku simkuring teh nah ieu cing teh nu utama-utamana mah lain masalah ngacek perasaan tapi dalil kateranganana mana kitu terangkeun teh kitu penak-penak di Madinah pas asar penak jeung simkuring ieu teh namina murtado ngan sanes murtad karesan gitu cik teh Pak Haji murtado rek ka mana rek salat gitu pancek usaha di jama kosor tuh nurut alhamdulillah cik teh
Tah nggambarkeun lamun ukuranana perasaan. Gaina ukuranana perasaan ibu langkung abot. Ya, nah ibu kenging gaduh caroge langkung ti hiji. Ai pamangkat. Power. Tuh kabur tinggal sieureun tinggal itu. Dia mah terus terangnya bu secara hukum. Ayo pamangkat kengeng langkung ti hiji. Kengeng. Muni kengeng nager udah bentar. Ayo istri teh nahanya. Ayo Islam adil teh. Tuh nyebut adil lagi rada berat. Bahaya ieu mah. Gambaran teh kada diaos teh Bu mantap ge ai ngaos sing tamat. Nah, da si Bukri mah komo ka ibu sok dingahajakeun naon sababna. Margi upami ibu kafir kana hiji ayat teh atos lapur. Kaya hartosna. Enak bab poligami. Jadi bab poligami sih Ustaz teh. Secara hukum Islam bahkan pamai diaos dalilna ibu dina hadis Bukhari digambarkeun pamangkat tupang saena nu seueur istrina. Nya, tadi ku urusan-urusan saja tara dibaca jigana. Nah hasilnya ku ibu-ibu. Jadi pamangkat tupang saena nu seueur istrina Bu. Gitu. Ayo Ustaz beriji tantong naroskeun Ustaz beriji. Tapi kadang diamus. Bahkan jika kieu ya Bob ayat Al-Qur'an dipelajari nemutkeun perasaan. Nah, di antarana nu tadi. Jadi nalika ditaros upami caroge ibu galuh deui ridho henteu. Oh ridho cenah saya. Alhamdulillah. Tuh calon surga cenah kitu ngajarkeun teh. Moal keur sae moal Bu tingali di dieu. Alhamdulillah tuh geringan. Tah lamun keperasaan dek itu. Akhirnya goreng we kana sangkaan urang kana eusina Al-Qur'an. Saur cek Al-Qur'an dek itu malahan mah memeh hiji teh dua heula. Leresnya. Leres henteu? Kenapa kali deui ieu? Mame hiji dua heula leres henteu? Sok tingali dina ayat Quran hiji heula dua heula. Dua cenah tuh cek pamangket Mandalika. Tos dua tilu tos tilu opat tos opat. Nah kadituna mah hiji. Kira-kira teu mampu. Nah, saum. Kira-kira teu mampu saum saudara-saudara itu kan. Tuh, gambarannya kada ditamatkeun kali itu. Lamun ku perasaan. Urang wudu luyur sareng dina Al-Qur'an. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi terus kali itu kan tarai heula terus panangan teras mastaka teras sampean luyu kan dina Al-Qur'an. Lain bab nikah henteu? Lain bab nikah henteu? Masna wa sulasa wa ruba. Nah, kan itu namanya wahid kayak itu nanti. Iwatu iman rahimakumullah. Jadi surut syariun
sariun di dieu syariat kangge naon kangge menjaga fitrah manusia anu tadi. Jadi eusina Al-Qur'an ieu keur ngajaga fitrah urang nu asalna memang aya dina bersih sumrah diri ka Allah Subhanahu wa taala. Lantaran tugas urang nyata ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah ieu tadi ngalaksanakeun nu fitrah ieu candang tuh urang bisa selamat. Nah asal candang tuh bisa selamat. Nah nalika urang salat nah cukup kumalaksanakeun salat henteu kan. Nah syarat-syaratna salat teh aya. Nu mana nu bakal ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Tuai kitu maka perlu urang naroskeun ka ahlina kumaha cara salat. Cik ayeuna simkuring rek naros sungkul mah tos sami teh acan. Detek simkuring mah kieu. Nalika ibu bapak iktidal, terang iktidal bade ngadeg tina ruku. Naos-naos Bu? Sami Allah. Tanarkeun teh sami Allahu liman hamidah teh tos ajeg atanapi sareng. Hiji eta nu kadua nalika ngangkat panangan Allahu Akbar takbir di dieu Bu, di dieu dalam di dieu. Tuh, ya. Apa dalil teh? Itu usah apa dalil ngan kantos ngupingnya teh jadi masalah utama gitu. Jadi naroskeun teh nu mana nu leres nah ngangkat panangan teh duwi kana cepil atanapi kana tak-tak. Sampai dada tak-tak. Jadi dalilna memang dua bentukna teh tapi hiji teh. Jadi ropa ayadaihi hadwa mankibaihi hiji. Dan nu hiji deui mah hadwa uzunaihi. Jadi nalika Rasulullah SAW praktek itu teh ditinggali ku para sahabat. Sahabat ieu mah ningali teh pas tak-takna batak. Nah, pas tak-takna we dalilna teh ceuk eta sahabat teh. Redaksi hadis kenging sahabat. Sanes kenging Rasul. Nu hiji mah ningali tungtungna, tungtungna kana cepil, batak uruna ini. Padahal nu dimaksa sami. Pilih gambaran jadi dua cenah sad kenging kana cepil, kenging kana tak-tak. Eta hanapun tak-tak kumaha? Sok aya kan? Komo ibu keur hoream salat. Asal we keur ngangkat keur hoream salat teh. Nah, itu eta gambaran. Terus tadi nalika itidal, nalika itidal nganaos sami Allahu liman hamidah. Sareng robana lakal hamdu. Nalika robana lakal hamdu, ibu tos ajeg atanapi dihanapkeun ya. Terus ajeg ari sami Allah. Kalau mencontoh we ibarat kangge contoh da piraku tuh terus ari juan kieu teh apal keneh wae. Jadi idza rofa'a ra'sahu idza rofa'a dhahrahu eta teh nalika ngaos sami Allahu liman hamidah idza rofa'a ra'sahu idza rofa'a dhahrahu tadi nyambung sareng doa bade buka saum anu kamari pahibut dahabat domau teh tos buka atau lebih acan tuh eta dahabat domau teh eta teh tos buka tapi acan ya sok Bu
Jadi buka heula terus we dahaba bau gitunya. Nah, ke kumujeng. Karena kalimatna pas sina wungkul dibaca eta dina media sosial ramai nya termasuk ibu-ibu persisri pahibutna cita kumaha cik ciburi. Nah, awas tingalitan. Ida abtoro dalam atasnya tos buka atau napi badai buka. Kira telah ibu upami ibu badai ngaos Quran tahun teh atos ngaos mameh ngaos memeh oh lepat bu dalil lagi lah atos sok tinggal di Quran dalilna faida korota tuh korota teh tos maca lah haye mameh maca kumaha aja gak tahu bu tepira itu tapi kini Ustaz sadaya nanti mana-mana kena bang eta mah praktek nah kan di mana eta ilmuna gitu. Tapi kieu nu langkung parah mah wasiat wajib wasiat teh ai wasiat tos maot mameh maot tos maotnya tos maot bu dina Qur'ana oge idza hadoro tuh coba pasandana fi'il madi ari fi'il madi mah atos idza qara'ta Qur'an di mana tos mere baca Qur'an jadi waladoli sanes amin tapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim dapat idza qara'ta gitu teh ini ada permasalahan bahasa oge bu dilangan ke fitrahna manusia urang kudu hati-hati pedah dirinya dahaba domau atau usan badinya dahaba berarti atos berarti tos buka kata tumali dirinya ya kalimatna kurang tiasa ditinggali idza qara'ta idza kadituna fi'il madi bimakna mudhari sami itu jadi idza kadituna fi'il madi bimakna mudhari margi idza teh mustaqbal tuh ya teh mustaqbal jadi di mana urang bade buka tah namanya aos dahabat doma terus di mana urang bade wasiat teh jelas sate acan maut nah lamun tos mautna lalumpatan sararea nah lalumpatan Allah can wasiat keur disolatan kira-kira cengkat deui sok tingali gambaran deh tayeu nya kitu deui nalika ngaos Al-Qur'an idza qara'ta di mana anjeun rek maca jadi mana anjeun rek maca terus dibuktikan ku perilaku Rasulullah SAW Rasulullah SAW ngaos a'udzubillahi minasyaitonirrajim sateuacan surat Al-Fatihah di aos nalika salat tadi ngagambarkeun nu tadi teh nyaeta sanaos bentukna dirinya fi'il madi tapi aya idza maka makna nate janten boleh encan ku ilmu nu sejen deui waduh carusan lieur ruwat teuing ya buma di mana parantos kapi milik raos nu teh mimitina diajarna tah jadi ahdun syar'iun kangge ngalempengkeun agama urang ieu
Jata Al-Qur'anul Karim nu ieu nya urang kedah mempelajari ilmu-ilmu nu hubunganana sareng bahasa Arab. Dia dina Al-Qur'an teh contohna urang ibadah. Ari ibadah, asal ibadah teu tiasa kedah kumaha? Tuh, kedah nyontok ka saha? Ka Rasul. Berarti urang kedah ngaos. Kumaha carana Rasul salat, kumaha carana Rasul ibadah haji. Demikian juga di bab salatna urang parantos apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu plak marane salat, sakumaha marane ningali iraha ningali Rasul salat. Idza ra'aitumuni dalika marane ningali kula salat, cek Nabi teh kitu. Nabi di mana salatna? Kumaha tuh urang mah teu ningali pan. Nah, mata di bahasa Arab ro'a di mana ngagaduhan maf'ul 2 hartosna alima. Jadi maf'ul 2 ro'a janten alima. Nah, mata di urang tiap-tiap pada Ramadan khususna gitu eta jadi masalah. Nah, ningali ru'yat. Ningali ru'yat kedah ditingali. Ro'a mah kusoca. Jadi ro'a mah kusoca. Sulu liru yati waqtilu liru yati perkara jeung saum dumasar panempo anjeun kana eta hilal. Anjeun buka dumasar kana eta hilal tapi kudu ku soca. Benten nalika hadis tadi sallu kama ra'aitumuni usolli perkara jeung salat sakumaha anjeun nyaho kula salat. Sanes ku soca tapi ku ilmu. Jadi ku ilmu urang tiasa salat teh. Tapi anger di mana sampai benten wae aya wae tiap-tiap teh cara salat beda. Kamari bade saum kaping salapan benten waduh pan urang nu lieur di itu tos kaping salapan di urang acan pan lieur kamari teh urang ibu lieur teh enteuh kumaha ustad we ah ustad kadinya milu gitu teh karena secara perasaan Bu kayaknya kalimatna saum Arafah kan saum Arafah teh di mana nu haji di Arafah. Ari harita ibu emot kene saum Arafah teh kaping salapan. Wis salapan. Dinten naon? Nya. Hilap deui dinten Rebo di urang tah di ditu mah tos kaping 10. Nu ibadah haji. Mari nah kaping salapan teh dinten Salasa. Jadi nu ibadah haji di Arafah urang di saum perkedangan itu dan akhirnya urang lieur. Nah di itu geus di Arafah urang can tanggal salapan. Berarti kumaha tuh? Nah, tumalik itu maka jelas didinya ngagambarkeun nu jadi permasalahan. Nah, bade aya nu di Arafah atanapi teu aya nu jelas kaping salapan Zulhijjah di mana di daerah masing-masing. Jadi ayeuna di urang di dieu kaping salapan teh dinten Rebo, nya dinten Rebo. Lebaranana dinten Kamis. Jadi itu dinten Rebo. Tadi di antawisna. Jadi keur ngabersihkeun fitrah urang ulah hilaf
teras-terasan tolak ilmu sangkan urang aya dina fitrah. Jadi kahiji fitrah ahdun syar'iyun sareng ahdun fitriyun. Fitrah na manusia luyukna dina agama Islam. Al-Qur'an dumasar kana contoh ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tah ciri ulul albab. Ari ulul albab teh naon tadi teh? Akal sehat, cik ari akal sehat ibu galuh artos 10 juta dibeserkeun kana karesep ibu atau napi disodakohkeun. Cek akal sehat sok. Cek ulul albab. Cok kenapa taruh dirinya? Ibu galuh motor saya cek tetangga, aduh di alus motor teh ku ibu pasikeun tong. Akal ibu sehat henteu? Aduh kumaha itu. Imam Syafi'i natamu ka Imam Maliki. Ya dina Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Imam Syafi'i teh natamu ka Imam Maliki. Mari Imam Maliki langkung dipayun ti Imam Syafi'i. Ari dipayunna teh aya kuda beureum. Mun urang mah eta mobil. Mobil mewah gitu, kuda beureum teh. Dah ditambah can aya mobil. Tos dilebet sasauran. Duh, eta kuda cenah dipayunan bumi meni sae-sae teuing. Oh nya cenah. Balik bawanya tuh. Imam Maliki. Balik dik bawa. Cik, ieu akalna sehat henteu? Hah? Ya Ustaz teruskeun ieu teh. Akalna sehat henteu? Nu disebut ulul albab teh nu mana? Tadi kan kahiji ahdun fitriyun fitrahna. Terus ahdun syar'iyun. Dah dilihat teh. Tadina ahdun syar'iyun. Anu katilu alladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala diantawisna. Alladzina yasiluna nyata jalma-jalma nu nyambungkeun anu ku Allah piwarang disambungkeun. Hubungan manusia sareng Allah kedah nyambung. Hubungan manusia sareng Rasul kedah nyambung. Manusia jeung Al-Qur'an kedah nyambung. Sadayana kedah nyambung, manusia jeung manusia kedah nyambung, manusia jeung binatang kedah nyambung sadayana. Pokona mah naon bae anu ku Allah dipiwarang disambungkeun. Iman rahimakumullah. Jadi sekali deui nu disebat ulul albab teh ngagaduhan akal nu sehat. Akal nu sehat anu mana? Nah dina hadis digambarkeun disebat nage al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut. Di jalmi anu sehat akalna. Al-qayyisu mandana nafsahu. Ari disebut kayyis aya nu narjamahkeun kayyis teh jenius. Pinter. Kita mencari nu pintar ya Bu. Al-qayyisu mandana nafsahu tiasa ngarahkeun hawa nafsu. Jadi hawa nafsuna diarahkeun. Nu nafsuna kana Allah diarahkeun kanu sae. Umar bin Khattab da pikasieun teh sama meh habus Islam.
sahabat Agus Islam tewak siksa ieu Umar bin Khattab kawanina luar biasa tos selebet Islam ya kawanina anger tapi diarahkan ka anu dipikarido ku Allah tadi Umar bin Khattab ngagambarkeun jadi hawa nafsuna diarahkan ka anu dipikarido ku Allah alladzi al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut oge midamel pada melan sampeun jaga ba'da maut satos maut kira-kira mun urang nyetang-nyetang bekal kangge maut tos sakumaha bingung nih sakumahanya sugan tahu pami urang angkat ke Pangandaran nyanak bekal sakumaha sacekap nah habat nyanak bekal kepala aja nah habat kenapa bekalan tuangun bekal tahun margina bisi lapar acan lapar lagi kerek bisi jaga-jaga tah ieu mah sapar di dunya teh kitu urang mah bisi angkat teh ka Pangandaran ka ditu ternyata aya nu kenal ditu disuguhan sagala rupi tama salami di ditu bakal urang mubadir tah itu nah lantaran tadinya bisi kalaparan alun can hujan ibu angkat ke pangaosan nyanak pajeng nah bu nyanak pajeng tuh bisi hujan acan jaga-jaga tayana ari azab kubur pasti ada napi bisi pasti oh pasti adab kubur pasti neraka bisi meureun gara sok emot-emot ieu mah geus pasti adab kubur aya digambarkeun dina hadis sareng Al-Qur'an luar biasa hebatna pikasieun encan dina neraka pikasieun eta teh ngan saukur digambarkeun hakikatna langkung ti kitu dahsyatna disebut neraka sareng azab kubur ka eta teh ieu mah geus pasti nah ari kan can pasti urang bebekalan bebeakan di ibadah haji teu makalan naon kira-kira kumaha tah pan kitu tungtungna teh tapi nah kalau geus pasti urang teu bebekalan alias teu bebeakan bebekalan anak gitu mata disebut jalmi anu akal nasehat ulul albab nu digambarkeun dina hadis al-qayyisu mandana nafsahu wa amila lima badal maut maka manehanana sate kafirah ngempelkeun bekal kangge di akhirat engke lamun urang maut ayeuna ka surga ka neraka la wallahu alam nah wallahu alamnya kan saur rasul teh hasibu qabla an tuhasabu cenah kitu sok hisab heula saring ke dihisab datang we urang kira-kira saeur amal soleh saeur amal salah lamun saeur amal salah ka mana brusna hoyong teh kekeh alim ke neraka tapi di neraka leuweung kumaha pan bebekalan bu cenah ieu teh kan kira-kira bekal nu utama naon bekal nu utama takwa wa tajawadu fa inna khairaz zadi takwa nu kumaha
Tah, hati-hati ibu nyarios sok hati-hati tara. Sok tinggali tombora jeung batur yang carog ge beledug we ibu. Padahal dosa ka carog ge mah 90 kali lipeteun dosa kanu sanes. Ibu dosa kanu sanes hiji. Ka carog ge 9 kali lipat. Tuh. Lalu naguna ada yang sampai kabarannya kieu. Dina hadis teh pamijalmi Cina jeung batur. Terus beres dosana teh. Tapi lamun Cinana jeung tatangga 10 kali lipeteun. Jeung tatangga komo jeung salaki. Mata ulah aneh mun dina hadis ibu-ibu dina neraka sararea. Susah gitu. Sok tinggali dalilna naon. Naon cara usah eta sawer didinya. Tahu dalilna teh? Da apa ya? Apal lah teh. Cek Rasulullah tinggali teh dina neraka nah ibu-ibu wungkul, ibu-ibu istri wungkul. Kunaon cenah teh? Naon Bu? Tah, kupur cenah. Kupur ka Allah sanes cek Rasulullah. Kupur ka? Tah, itu apal gini. Tapi anggar wae kupur. Lain ari pamaket teu aya nya na istri wae. Padahal pamaket jadi pokok teh. Naon jadi pokok? Dah istri na cilaka ku sabab salakina. Tinggali bangke ulah aneh dina Al-Qurtubi suami istri duaan gitu ngobrol ai istri na ka surga sarogena ka neraka dadah we ibu dari sareng jeung saroga ibu ngobrol tuluy ibu ka surga saroga ibu ka neraka eta ibu sedih moal kan? Nyamuanya sedih masih hara-hara nah terus ditaros nah celebet jadi kieu si istrina teh apaleun yen naon anu ku carogena dipaparinkeun ka bojona teh nu harabungkul suseuleurna boga tingku cinta kanu janten bojona duikeun hilap kana halal jeung haramna teu apaleun bojona mah masa kedadah we tah ieu jadi lamun urang dina ayat wiri kanu tadi nu sebat ulul albab teh akalna sehat akal sehat tidak hese betul akal sehat teh da keukeuh atuh cek Rasul moal ngurangan sodako harta kusabab sodako moal ngirangan harta kusabab sodako saur saha saur Rasul eta teh leres gitu oh garasa tinggali gaduh artos 10 juta diinpakeun 5 juta kantun sabaraha ngirangan namihan cenah tadi saur Rasul moal ngirangan nah kumaha tuh tah mata nu diangana akal sehat tadi Bu nu diangana tanaon akal sehat nah kumaha cenah akal sehat justru anu urang teh eta nu disodakokeun bahkan disodakokeun 5 juta tadi minimal 10 kali lipat 5 juta kali 10 berarti sabaraha 50 kali tanana kan 10 tuh teh anu 5 juta deui dikamanakeun sadinten 2 dinten saep tah justru di dieu jalmi anu ngagaduhan ulul albab akal anu sehat maka ngemutna engke di akhirat ayo urang mah ngemutna nih
dunia akhirat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi nu disebat ulul albab anu tadi digambarkeun kahiji bakal nyumponan kana janji Allah. Dina harti urang moal hilap kantos janji ka Allah. Ibadah teh mung ka Allah hungkul. Kali ibadah teh mung ka Allah hungkul lantaran dina surat Al-A'raf alastu birabbikum dahalin kuring teh pangeran anjeun jawabna bala leres. Kalimatna bala leres sadayana parantos janji di bayanan Allah. Terus anu kadua cirina ulul albab nu tadi kahiji nyumponan janji Allah, nu kadua janji Allah teh aya ahdun fitriyun fitrahna manusia sareng syar'iyun. Fitrahna manusia ibadah ka Allah. Kali deui fitrahna manusia ibadah ka Allah. Lamun aya jalma teu ibadah ka Allah berarti keluar tina fitrah. Fitrahna keur ngajaga fitrah nu ieu nyaeta syar'iyun, agama Islam. Islam teh tiasa lepas tina Al-Qur'an jeung hadis. Sedangkan dina hadis teh aya nu dhaif, aya nu sahih. Kenging nganggo hadis dhaif. Kenging teh tuh. Untuk cara ngajarkeun teh. Eta teh bab wudu terang wudu. Kenging kunci kehampangan. Nah, kunci kehampangan sanes najisna ieu mah kunci kehampanganna. Itu kuku. Hadis nu nerangkeun illa intago yaro rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tadusu bihi. Nu nganggo eta hadis dhaif. Berarti kumaha pokona mah kucai we. Innal ma'a tahurun la yunajisuhu syai'un. Titik tah dua kalinya sahih. Wadak saat kenging abas kunci kehampangan mangga cek ciburin gitu. Tah kenging gumujeng geura. Langsung sagara sok teu naon. Nah asal kehampanganana piceun heula. Tinggal we caina. Nah la yunajisuhu syai'un. Moal aya nu tiasa ngarobih kana kasucian cai. Ieu cai aku bersih teh. Terus sahil ieu cai kantos leubeut kana patuangan ibu. Garso ka temut. Salaresna mah ku ningali cai ieu kudu langkung caket ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu anakna ti mana cai? Aja sok tidak dengan di iklan mati di gunung di itu caranya. Eta di itu di gunung aya cai di mana eta? Di luhur kan? Tuh, nu di luhur. Nu di luhur di mana asalna? Di handap. Nu di handap kan aya ompol ibu tadinya. Sabaraha eta sok tinggal ieu. Eta kieu geura. Eta budak dengan juga cewer eta. Di buruan teh. Kapanasan kan ngebut. Tah eta caina teh ditarik ka luhur. Teh cai ompol teh tarik ka luhur. Ti ditu ku Allah turun geuning bersih. Ieu ge teh mustahil. Jadi ieu naon diandaus ka kawasan Allah di bab naon panumpoe. Urang teu sadar. Kaduana bumi, di dieu aya saringan. Di luhur sepiteng, gigireun sepiteng, liang cai dusun goreng di itu aja. Jadi sepiteng, jadinya 1 meter tina sepiteng liang cai jet pump. 40 meter ditarik bersih. Heran. Teu mustahil eta cai kantos lebat kana sepiteng. Karena alhamdulillah tiap ngaleut taraimut kana sepiteng. Di mana eta kakawasan Allah Subhanahu wa taala tayeu mata langkung caket urang ka Allah ningali cai unggul
bayangkeun ku urang lamun teh mah urang bisa ninggalkeun alam dunya ieu ulah deui kira-kira urang salamet moal di akhirat. Naha rek ngukur amal naon urang ya wedi kana tadi ai bakal urang tos sakumaha cek sim kuring bakal utami naon Bu? Takwa nu utami, takwa nu hati-hati. Tinggal nalika urang tuang hati-hati teu. Kumaha hati-hatina? Ibu nampi artos dicarok ge ibu sok naroskeun, Pak, di mana ieu? Naha? Di mana galuh artos? Teu aya hariwang ibunya. Nah, anu penting mah duit kamu gede mah. Nu penting mah artos we kumaha we tama carana mah sabado teuing meureun ge dieu penting nya. Jami nu takwa mah hati-hati. Jami nu takwa jelas hati-hati. Duikeun ka para sahabat mah hampir 70% nu halal dikantunkeun. Nah ada dikantunkeun sok iwis masih kene aya anu can halal. Dibalik cemburing ngaduikeun, sering diduikeun. Abu Bakar Asy-Siddiq anjeunna gaduh hamba sahaya, tiap dinten keluar milarian tuangeun mulih laporan ka Abu Bakar tuang. Satacan dituang Abu Bakar naros heula ti mana ieu kumaha carana meunang ieu dahareun. Satos jelas halalna nembe dituang. Kan orang mah henteu. Aya jadinya kadawak ge. Teu buku-buku nu geuting nu saha ditu teh. Tah diandausna. Tapi Abu Bakar mah henteu. Dina hiji waktu saha saya teh sumping. Jarak tuangeun luka kumaha eta Abu Bakar teh biasana tumaros iman teh juga kadawak we. Terasa waktu lebat cek eta awal saya teh nah salira teu naroskeun heula cenah ka abdi biasana data ros di mana jeung kumaha carana nah cenah ieu teu nah di mana cenah ieu abdi teh sumping ka durungan abdi baheula keur kafir sateu acan abdi janten nama saya kagungan salira ari durungan nu ti payun teh boga hutang ka abdi ku abdi ditagih tah ieu teh hasilna teh ku abdi pasaeunkeun kana tuangeun da eta mah langsung atuh dirojokan Bu duikeun ka budal saeun dina patuangan ditarosna tuh dikitu-kitu teuing Abu Bakar sareng para sahabat teh kumaha Abu Bakar nanjeun da apal Rasul sasauran sahuap anu haram 40 dinten amal sholih moal ditampi. Sahuap kira-kira mun sapiring sabaraha huap? Memang di hadis entah kalebat hadis sahih tapi ieu gambaran hati-hatina. Jadi hati-hatina para sahabat di mana anjeunna bade barantuang bade nyarios atau napi naon bae sok ingis margi aya hadis anu mungkin urang mah teu sadar ngedalkeun kalimat padahal eta kalimat teh justru matak cilaka aya nu cek urang bakal cilaka ternyata ku Allah teh gambarkeunana yen eta kalimat teh kacida pisan saena jadi sakali deui kangge urang hirup di alam dunia ieu da pasti urang bakal ninggalkeun alam dunia ieu tumalik itu maka pas tabiqul khairat paheula-heula paboro-boro kana kasayan jalmi nu takwa mah bakal pangpayuna leres Bu pangpayuna amun bab sedekah pangpayuna tiasa teh tuh nya pangpayuna ripuh sakabeuna matak ulah aneh lamun kondisi situasi di negara urang kieu
non margina ternyata bongan umat Islam sorangan musim gering kebayang. Nah tinggali bu beri pamagat dinten Jumaah di masjid sok tinggali ibu gaduh saroge sok Jumaah sok diperhatikan. Nah Ustaz kumaha tingali caroge ibu teh nunutan teu gitu. Raha menunutan pada dikumahakeun cenah Ustaz. Kira-kira menunutan kumaha Jumaah? Eta kagambar sararea nunutan tinggal khotib we sorangan. Kagambar eta kumaha khotib? Ah, teu khotib teu kuring rek nunutan. Eta gambar nahanya. Garek da ibu-ibu tara Jumaahan itu apa? Diterjemah mah sanajan cikopi geus samu dibrang heula peureum da bus ka masjid teh peureum deui. Nah ieu gambaran naon ieu teh setan udah teh salatna mah. Kaluana nah konsentrasi hate ieu teu. Jadi teu sarua jeung hate. Nah dalam sarua aku jeung hate moal menunutan. Nah aku mah pek tinggalin nonton main bola tengah peuting. Jam sabaraha main bola jam 2 tengah peuting. Titi disetel ngabikeun kadarna jam 2 teu beureum-beureum. Keur nonton bola heula teu. Henteu nahanya. Eta kulantaran hate. Jadi kitu anu sim kuring tiasa karumikeun dina ieu saat yehna kali deui cobi emut ku urang ku akal anu sehat nu tadi ulul albab mah ningalina engke. Jadi ningalina teh engke di akhirat engke lain di alam dunia ieu. Dalam dibaca ke akhirat kemah bakal kaharti. Yang tadi saudara Rasulullah mana kosok malun bisodakotin harta muang-muangan ku sabab sodako. Tadate ditalaahna nyaeta ku akal anu sehat bakal karaos nikmatna karaos tumaninahna. Tapi sabalikna lamun ku ilmu matematik bakal lieur. Jadi mun ku ilmu matematik bakal lieur. Nu tadi 10 juta diinfakkeun 5 juta keukeuh we kurang. Dan memang kirang nu jelas. Tapi hakikatna nu salaresna mah digambarkeun ku Rasulullah nu tadi nyaeta justru nu diinfakkeun anu tadi dari kurang anu bakal ngambihan bahkan pengusaha pengikat para sahabat bisa segede gunung Uhud pernah melihat lalu orang-orang yang berkumpul kerja berkali kali melakukan hal-hal bagi kita Al-Quran bersama temannya yang bersih sampai orang-orang Bahkan hati yang kotor Al-Quran terkait mengatakan mentakdir hati orang. Kemudian berikut mengatakan kepada Allah berikut berjuang orang yang terangkan rakyat orang yang menilai bahasa Indonesia Sebenarnya sangat memberikan orang kepada kemudian bahasa yang tadi katakan bahwa bahasa ini berbeda ya. Tapi pada hari ini yang paling penting adalah kita Aku
Wassalamualaikum warahmatullahi